Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sentin pamirsa sareng simkuring dan Oktavian dina warta Hot News. Dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan siswa SD sareng SMP ngiring festival seni siswa nasional. 567 siswa SD sareng SMP ngiringan dina festival seni siswa nasional di Provinsi Jawa Barat dina tahun 2018. Kegiatan anu lumangsung di tanggal 12 sampai tanggal 16 2018 ieu diayakan di 10 titik salajengna. Juara tempat kahiji bakal ngawakilan Jawa Barat di tingkat nasional anu diayakeun di Provinsi Banten tanggal 15 nepi 21 September 2018. Acara FLS 2N di tingkat SD atau SMP dibuka ku Pupuhu Bagian Pendidikan Jawa Barat Kadisdik Dewi Sartika di Grand Hotel Lembang, Kabupaten Bandung, Senen. Kadisdik tos yakin sadaya pamileun anu hade sareng murid anu sae. Parantos aya 4,5 juta murid SD sareng 1,7 juta murid SMP di Jawa Barat anu parantos diwakilkan ku sakolana. Sewang-sewangan di dieu saurna salaku tambahan Kadisdik oge masihan panghargaan ka guru, mentor sareng pelatih anu sok ngadorong tina kamampuan murid. Kadisdik oge nyorong kasadaya pamileun anu ngiringan kana kagiatan anu diurus ku Menteri Pendidikan sareng Kabudayaan Kemendikbud sadayana kedah dilakukan secara optimal sareng nunjukkeun usaha anu sae pikeun janten juara sareng ngawakilan Jawa Barat di tingkat nasional saur anjeunna. Sawentawis eta Ketua Panitia FLS 2N Budi Hermawan ngeceskeun aya 10 lomba nu diantarana nyaeta lomba nyanyi, lomba cumarita, seni tari di tingkat SD. Nalika tingkat SMP nyaeta aya festival kreativitas nari, festival musik tradisional, nyanyi duet, nyanyi solo sareng desain poster. Budi anu oge janten pupuhu di bidang kesejahteraan sareng pendidikan Jawa Barat nyariosieun kagiatan FLS 2N tujuanna pikeun ngamotivasi siswa pikeun diajar sareng ngamumule seni sareng budaya. Salaku tambahan eta oge pikeun mekarkeun sareng ngalaksanakeun apresiasi seni sareng sastra khususna pikeun ajen tradisi anu aya di budaya Jawa Barat. Mudah-mudahan siswa-siswi bakal tiasa ngembangkeun ekspresi artistik numutkeun norma, karakter sareng karakter murid dumasar kana budaya bangsa. Pungkas anjeunna. Nah, pamirsa, sakitu wae warta Sunda nu tiasa kapiatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang dina warta nu sanesna dina dinten nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.